Oh, eta kitu karunya. Ai atuh Ki Amrun mah jelema lain jelema biasa dina Islam eta jelema luar biasa ulah apa. Etanya. Ai Eta sing horeng eta bener eta muridna si Asnawi. Si Asnawi murid mana? Caringin. Caringin. Oh. Mana pernah dibawa ke negara si Asnawi kan itu ke Mataram. Oh. Oh nya. Itu orang mana gitu Asnawi? Ya orang Mataram. Nah gitu orang Caringin lain. Si Asnawi orang Mataram. Oh eta muridna. Murid si Asnawi Ki Amrun mah. Berarti ujung kulon loba murid si Asnawi nya. Ai mimiti ngembangkeun Islam eta di mana di Kabupaten Pandeglang eta si Asnawi. Berarti muridna tuh. Wah, tuh sampai Bogor kan itu datang. Malah berjuang sama. Ngelawan Belanda. Lawan karena Belanda ge. Gitu. Ngabandeg anak lagi pernah ngaranna tadi Mengger tah. Ki Buntung. Ki Gojali. Anak buahna eta ulah gagaba eta. Sampai potong ku garanat leungeunna ge eta. Oh gitu. Ai atuh aya eta leungeunna Buntung Ki Buntung. Hanya kegeranat. Garanat baheula. Oh, anak bapak. Cek bapak kula Cik Tinawawi baheula. Cek ieu kabeh karuy mah ceritan. Cek. Lahirkeun ge atuh palbadinya macan cai-caina aja urang ulah gabah. Oh, di alam laut keneh karuy mah. Di alam Jabarut. Laut. Oh. Ya, di alam hakiki buat di ditu. Oh, can aya. Dan ayah. Jadi si Asnawi eta anak buahna eta Ki Amrun anak buahna. Oh. Mantap ketat Islamna ge lain eungeun. Harita eta. Ih sampai ka keluar Islam kudu kitu oge ge. Bicara Ki Amrun. Kudu kitu Islam mah. Nah, lamun ngadenge ilmu hitam nya tuh langsung gitu. Waduh atuh ka ulak-ulakan Ki Amrun ka kula ge kurang derawan. Minta man kitu mah. Nya ari ilmu hitam teh naon kitu karoy sebenarnya ilmu hitam. Ilmu hitam modelna ilmu ciwit teunerak di kadek kitu nya. Padahal eta lamun teunerak di kadek kudu cara kula sih. Kumaha? Atuh bageud Islam mah indah lamun dibenerkeun mah. Bang indah-indahan Islam lamun eta Islam dibenerkeun. Kumaha coba indahna cek ya, indahna ulah netek taraje nincak hamalan sampai ka ditunya lamun barang bere barang pentak menta gitu nya ulah maling gitu maksudna. Heeh. Awe batur ulah hurung matana. Heeh. Beunang Islam mah. Itu bener. Ieu maka ustad-ustad pan leuwih ka kita hayang. Akhirnya budak santri ini dikejar pan mesti kaharti ku kula mah eta. Oknum teh oknum. Oknum kumajing nyaan ieu aya. Atuh ajeun aya oknum lah eta mah kitu maksudna. Atuh meureun ka dinya mah. Henteu kabeh ustad henteu meureun. Henteu kabeh ustad palebadinya mah salat mah kewajiban ieu eta mah kalakuan doangna. Ai salat mah kewajiban ai bobogohan mah kalakuan. Yakin maling atuh kalakuanana. Atuh pan eta ustad melan ilmu hideung lain. Atuh lain. Tapi kalakuanna tetepan iblis anu napel gitu. Iblis nawa urang eta. Itu. Ieu mah ilmu hideung, kumaha kitu eta disebut ilmu hideung maksudna nu kumaha apakah aya naon teh ngaranna disebutna aya tumbal cenah naon kitu. Eta make kendit segala rupa anu teu neurak di kadek make kendit segala rupa. Aya oge bapak kula mah teu neurak di kadek baheula kieu keur ka Lampung. Kumaha? Eta bapak kula keur ka Lampung kirmi baheula nya. Bau jagoan kirmi papadana. Diimang geus persiapan bapak kula mah. Make baju rompina kulit. Kulit kebo jijin rompi. Jadinya make gamis bapak kula dikade kita bapak kula tongongna bulan terang atuh make kulit sapi. Ih, make rompi. Neurak dikadek tonggongna. Buat ka dieu gamis rusak pan geger jelema. Kirmi macana baheula cenah jagoan atuh pan make rompi. Eta Islam pan bapak kula magulutna eta. Islam lain jelema kulit hitam, ilmu hitam lain. Orang Islam diajak gelut, akalan pan Islam ge sarua boga akal ieu. Gitu. Aya akalan. Gitu. Jadi bapak kula mah dijieun heula, dikeringkeun heula. Si kulit kebo. Kebo dijieun baju kumaha dijahit pan keur hirup keneh mah. Kulit kebo mah empuk. Dijahit jahit bagi pakai baju jijin rompi perang di ditu di Lampung dikadekan ku urang Lampung kurang Madura teh neurak carulit je beak baju nama baju gamis baju hideung bapak kula mah kan pakai lombar
Kulo dibengket deui jerona. Make Kulit. kulit deui. Kebo. Kulit kebo mah lain sok pake nyin bedug teh eta. Eta pan lamun geus garing mah gajal tak kadek jajal gareng geus kadek. Oh tuh cenah nya. Bagor. Matak timulah kajagoan bapak kula eta geger lain make ilmu hitam. Ilmu akal. Akli eueuh kitab teh mah. Ilmu akli. Lain minuman pelor lain. Lain. Dijieun Pan karuy bae nginum pelor. atuh ujang naon pelo diinum dong eueuhakan. Supaya tuturak kadek karuy. Itu bisa kula mah teu cocok anak kita. Zaman ninja karuy. Ya, tamangnya teu cocok ka kula mata mah. Ayo zaman ninja karuy make ilmu naon zaman ninja baheula. Atuh ilmu kitu bae tina mah jajampean gitu ngaranna atuh anu teu neura kurang aya anu teu datang pan kitu. Heeh. Kana urang eta deukeut ka malaikat. Heeh. Malaikat rahmat lil alamin pan kasebutna ge lain. Heeh. Malaikat rahmat dijaga awak urang eta itu mah bener Islam. Bener iya. Bener iya jalma bener mah dijaga ku malaikat. Heeh. Gitu, dijaga ku setan. Heeh. Setan teh baru ngajakan. Lohor ge lawan cikiwari urang teh dek salat. Kieu aya nah ge. Heeh. Bunga. Basisir we nya. Iya yang kieu. Kita mah urang dikit. Ieu mah ulah konten. Heeh. Ieu mah sampai konten ge mah geus teu cocokeun pangeran ulah agama. Atuh geus lewat dohorna mah. Atuh salah lewat. Ai jam 3 ge dohor kene ieu sih. Heeh. Jam 3 ge meme asar dohor kene. Dikitu. Matak bapak kula mah gagah cenah bapak Ruyani mah baheula jawara. Make kulit, make ilmu akli. Di kulitan awak rusak. Karoy, eta ngomongkeun zaman ilmu-ilmu kitu maksudna kan keur zaman ninja teh zaman ninja karoy ingetnya heuh eta inget. Ingat kurang Keur neang-neangkeun ulah ngapasantren teh zaman ninja kami keur sakola eta baheula eta. Rasa eta mah hayang ngacak-ngacak agama ieu. Oh eta. Ih, Tapi karoy eta bukan ngalaman meureun nya. atuh ngalaman itu kacak-kacak Islam gawe nanti sun kudu dicak. Tapi karoy teu nginum pelor gitu naon. Naon? Henteu nya. Ulah. Oh. Ulah minuman pelor sagala kadang kejo. Infeksi jeron. Ih, batin korek. Oh. Aya di dieu ge urang. Kan neleg ieu teh neleg cenah neleg gabah karoy. Eta mah di beat, aya beat di Islam ge aya oge eta. Lain nginum neleg gabah, neleg gabah. Sok ulah ge kiwari ge. Gabah diteleg. Hayang neuleuh ke kula neuleuh gabah kiwarinya. Gabah kumaha? Lohor ke jeung kula hayang neuleuh gabah mah dihakan ku kula ge. Atuh kana ieu usus picarekeun karoy. Tanggung jawab kula. Gitu. Tuturak dibom eta. Atuh geus kitu bae eta mah ti Islam ge aya ieu ilmu mah. Atuh nya meureun intina mah ilmu hideung ari dipakena endah mah endah meureun karoy. Enak itu mah ilmu hideung ge. Oh. Gitu. Ilmu hideung ge atuh endah bae. Kan karoy ge kan ilmu ciwit henteu dipake nya. Atuh jang naon. Eta mah jahat ieu Pak. Oh. Sisi di teh imbat. Oh. Kapamijangan batur Tapi henteu ngabohong eta henteu karoy nya teu dipake nya henteu nya. jang naon. Kula boga ilmu lagi si Giri- si anggurat si jurus si ada si anggurat tep buana tep gulinting mangka ulas mangka asih. Oh. Ka awak si Ruyani Oh. atina dia ka awak aing. Oh. Gitu. Iku eta. Kidiwil. Atuh. Dong na pake ngeuseup ge teh nya. Atuh doang lagi pake nguseup Pak karena bener-bener mah meunang. Meunang dong nasinya. Atau gitu kayak kudu ketoe meureun laukna. Kudu kaciwit. Laukna kudu keciwit mah. Kaciwit lauk. Oh. Tahu keciwit, karena masih tapir. Oh, geus dipanggang tah mangarah. Gitu. Ulah kana lauk dia makan anjing ulah kagok-kagok mawar. Udah gua. Kurang jadi lain ulah karena ilmu eta lain. Sing hade makena. Ari ade makena mah tuh hade bae. Sebab loba tadi teh oknum ustad ge tadi anu teh endah mah teh endah. Enak. Ieu mah ulah gati-gati. Keur zaman Nabi Musa alaihi salam jahatna dipake bener mah jahat itu hade ieu. Jahat kumaha? Atuh pan ngeprak laut sakitu laut lega da dikeprak. Ho. Eta bolong kan itu. Ho. Eta pan salamat. Ho. Firaun ajur pan awakna pan Oh, salamat. teu bisa ngojay. Bisa ngojay kalalap. Kalalap. Atuh enak. Enak dipake Eta bukan mukjizat ngaranna. sadalahin nek sarua bae ilmu menek kana mukjizat ge hade sih. Eta mendaik salat ieu melohor wajib kiwani. Nek mukjizat pelbah manana ieu. Atuh eta maksudna ilmu na mukjizat tah mah. Tinggal tik menang muasaan kan ilmu mah. Geus jelas ieu ka pangeran tah mah tunduk ka pangeran ari urang. Aduh, dinya nama sih. Atuh ai ieu bikang langsung salat ai urang teh eta mukjizat ngaran. Heeh. Di lohor pan ieu. Gitu. Lohor bapak kembali ke Roy.
nya salah kebacek Allah ge cenah gecek Nabi Muhammad alaihi salam cenah gecek Sallallahu. sahabat. Heeh. Eta ulah ngulur waktu cenah kitu. Ieu mengalalayekeun pan. Tapi ditah indupan hewan eta ni indung lamun ngalalayekeun indung. Ulah tulakan pangeran. Itu bae urang mah. Mata hayu orang mending kada salat di warenek di mana orang salat nah aya tambah hirup hayang mujizat gitu nya. Hayang boga karomah. Lamun mujizat mah para nabi datang ti Allah. Atuh pan tadi ke Nabi Musa nu diomongkeun nah pan eta mujizat. Datang ti Allah. Atuh Lamun mujizat datang ti Allah, lamun karomah datang ti para wali. Gitu beh. Isyahabul Qadir Jailani. Atuh jaeta. Gitu. Laju berarti eta Ki Amrun eta muridna Syekh Asnawi Caringin diutusna di Mataram. di Cibaliung maksudna Ki Amrun eta jadi panglima. Asli jadi panglima Cibaliung benerkeun ieu Islam. Hadekeun. Sampai ke kiwari ge bajang dulu ge sok pahewaan bae paraturan Islam eta lain. Heuh, teh endah eta nya. Enak. Oh, na Islam kitu ajaran eueuh. Ajaranna eueuh. Pahewan gitu. Komo dendam-dendamnya. Itu beunang. Heeh. Itu karena jalma teu beunang ngaledek teu beunang. Heeh. Oh. Urang mah hayang bae lain. Hayang bae urang mah nya. Ngan ari iblis mah awak urang mah ulah dipiceun. Kunaon? Ulah. Nanti piceun. Ulah diusir beun awak urang mah iblis mah atuh aya dikomedi kakalakeun bae. Tadi teh gede kula ge Allahu Akbar. Melesat ku Allahu Akbar bae kula adat. Iblis mah eueuh melesat. Sampai ka magrib datang lagi melesatna. Tapi geus eureun adan datang deui kita. Datang deui kana sungut. Eta kula dipicin, lamun dipicin eta iblis nawak urang moal kabeli mobil. Oh. Nafsu dah. Moal boga mobilnya. Kan warung. Warung Moal boga kapal gitu kula dulunya. Lamun eta diusir ulah diusir nawak urang teu beunang. Saleungit-leungit teh bae nya. Ieu paeh mau. Ege eueuh ieu. Eta mah dihajar ku dikir. Oh. Dikir bae urang hasbunallah minna wakil nikmal maula wa minan nasir hasbunallah. Salah aing tabrak ya dulu. Salah eta. Sallu ala Muhammad. Sallu. Ala Muhammad. Atuh geus eueuh kege. Kege. Saputing ulah babara 4.000 kali mimata sallu ala Muhammad kege rada nyingkir saeutik dina jantung urang. Setan eta nya. Setan eta. Rada ngarimpad lah. Ngarimpad. Eta mah jalma kieu ngaheuleung bae. Ngaharupan kopi belohon lah. Mamatah pangeran ditinggal teh di bakayang mobil. Hayang leungit jurigna nya iblisna. Nambahan. Ieu jurig di dieu sancang, ieu sancang di dieu eta. Sancang eta sancang hayang nyaho mah. Naon artina? Sancang eta maung di dieu. Oh, ieu nya. Baheula mah pantancang disebut nya. Padahal sancang kuduna malin tancang. Oh, kuduna mah. Tancang pari, sancang pari kuduna. Oh. Di mana aya negara sancang aya ge Gunung Sancang mah daerah Bogor di aya. Kan di dieu doang di Legon Guru, di Kampung Hasem, Cigorondong. Di Legon Guru. Di Cigorondong beh. Aya nu ngaranna tancang. Tancang, tapi sancang. Asli nama. Oh. Sancang pari. Karti. Gitu. Jadi sancang, jadi maung pare dalam bahasa Jawa. Kaluit baheula mah. Lamun urang melalui di dunia gaib. Lamun dipelajari dunia gaib jelas kurang kadeuleu si setan di dunia gaib mah. Tadi teh ilmu hitam. Dunia gaib. Termasuk Karui pernah digegel maung. Sancang ieu nya di dieu nya. Di Korowot apa digegel sebenarnya? Korowot. Dan digegel lain. Lain di Korowotnya? Dicopot tuh di. Lamun digegel berarti eta pun udah ompong. Ayat tepak lagi di dapat. Mantap. Jadi ulah dilawarakeun di dieu mah. Sabab di dieu ge karomah di perawali di dieu mah. Betul, bener. Ieu Legon Guru eta karomah. Baheula mah Legon Kibuyut. Mansur, Syekh nyebutna ge ulah gabah. Ulah ngomong Kibuyut. Syekh. Heeh. Gitu. Lamun ngomong Kibuyut Kidakun. Kibuyut. Kalau mang Kidakun, kalau mang Kidakun. Kedokan. Hah? Kedokan Kidakun. Eta Kibuyut ngaranna. Ieu mah Syekh, kudu kumaha Syekh ngomongna ge. Panti para wali cenah datang kana Syekh. Ti Syekh diturunkeun kana para abuya. Ya abuya diturunkeun kana kiai. Kiwari diturunkeun ka para santri balaga juah ban. Kiwari anu ngadidik urang pengajian unggal poe eta santri. Baheula mah Syekh.
Oh. Nurut karena saya awas dia ulah lupa ngerti berarti maghrib ulah lupa gitunya. Gitu eta. Baheula mah. Kiwari mah pan ku santri. Santri pan jelema tukang maling santri mah. Mana? Eta santri deuleu kukula tah. Didinya di kebon kula tapi ak kula. Dauna pakai babacakan bae. Di palingan. Atuh ini Tapi umurnya kan 25 tahun eta. 35 tahun mah eureunnan beda santri mah malingna. Geus maling cabe teh ya manehna. Geus maling daun. Geus maling naon ngaranna honje. Biak dialan. Tilok bebeja. Tilok bebeja budak santri. Dan si Roman Oh didinya baik itu. Didinya digirang eta budak santri caleudeg tapi geus pinuh mah ku elmuna. Budak santri mah udah ngaling. Gitu. Geus pinuh mah. Pinuh mah ku hewaeun ka nu maling. Tapi keur budak mah keur masantren keneh. Beuki maling. Maling tuh di Nuki Mulyadi tuh beak cau Ki Mulyadi dauna. Dipaling teureun-teureun honjena dipaling budak santri. Diteyakeun gunyak-genyepan gitu. Ki Mulyadi ge sebenarnya tukang maling keur budak neta. Oh gitu. Bagor. Tukang maling daun caunan naon diambar-ambar ke maneh. Zaman santri mah. Santri keneh mah. Pinuh ilmuna mah kiwari santri. Ewaeun Ki Mulyadi ge. Kanu maling. Saya ilmuwan ieu. Eta kitu awas Islam mah. Kitu ai jawara mah heut ge. Atuh ulah gagabah, leuletik maling, atuh sakolot ge hayang bae Pak. Turun-turun. Jelema bangor mah. Maka kudu masantren bae gitu nya, sagala eta masantren sok maling, tapi tetep aya boga ilmu mah asana moal gitu nya. Itu dasaran ku agama gitu. Saya mah agama mah kieu. Lamun eta urang di dasaran ku agama Islam, jelas maling ge mau loba-loba. Gitu maling buah misalnya buah rawi amat lah nek kalah hiji gitunya mau dikarungan mau geus saukurnya beukeun beuteung harita hayang doang itu doang dasaran ku agama mah lamun di dasaran ku agama mah heubeul ge ulah nyorang jeung budak balik tas nongton manggih bonteng suhali di karungan beak datang ka imah dia akan itu yang geus beus kadang ge ku ewe ieu dibawa ka imah teh kitu lah. Lagi itu nya jadi ngomongkeun Ki Amrun eta lain jelema biasa jelema luar biasa sabab Ki Amrun teh teu bibisaanan aya utusan langsung jadi Panglima Cibaliung baheula keur zaman eta lah bae zaman sehingga ieu muridna tadi teh Syekh Asnawi nya aya dadasarnya teu samarang henteu di dadasaran ku agama ieu cerita ieu eceuk kolot karoy nyaeta Ki Nawawi anu sok dibewat anu sok kadongeng kana karoy keur leutik eta nya keneh dila cek dongeng cenah baheula macan aya jelema anu dikira digituan di zaman Ki Amrun DI eta Darul Islam di zaman DI ieu heubeul samemeh merdeka eta